para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh diucap bagian ka 27. Wargi sadaya mana dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Dina akhir bagian ka 20 genep urang sami-sami ngabandungan harita teh para mitra Patih Kunjaya diutus pikeun ngala monyet jeung kuya. Kumargi den awang asih harita teh hoyong daging monyet jeung daging kuya. Kitu para mitra ada. Ieu akal-akalan maksana supaya kuya jeung monyet memang hayang kuyana ge khusus. Jeung monyet nage khusus cenah monyet di leuweung bungur sareng kuya di solokan Cisande. Nah kitu. Mangga para urang teraskeun para wargi sadaya carios nyambung. Oge sabada harita Patih Ki Winata datang. Malah mah digambarkeun yen Patih Winata hade nama cenah cicing wae di karaton lantaran lamun aya naon-naon geus pasti meureun atuh eueuh anu ngurus nya moal geus aya kasaluyuan kitu mah atuh Patih Kunjaya harita teh menang pancen tugas pikeun miang ka eta leuweung bungur jeung ka walungan Cisande pikeun newak sakadang monyet jeung sakadang kuya. Salajengna para mitra Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika sareng Nyimas Nawang Asih kalintang binyaheunana ngaraos bagja nu taya papadana mirehna Ki Patih Kunjaya nyanggupan keur ngalaksanakeun kana eta tugas. Atuh leuwih matak sugema lantaran geuninganan manehna teh teu dibarengan ku Patih Winata tapi initna jeung prajurit bae. Kangjeng Raja ngandika, syukur ari kitu mah. Kaula ge ngarasa sugema jeung bagja nu teu aya papadana Kunjaya. Teteh ge ngaraos atoh ku ayana kasangupan saperti kitu ti Andika Rai Pati. Ayeuna atuh sigera miang geura bawa tah prajurit pikeun batur Bapak kumaha dina nggoni ngalaksanakeun tugas. Pilih we prajurit nu panghebatna dibawa ku Andika Pati. Pokona mah nu penting Andika kudu ngalaksanakeun tugas sagancang-gancangna. Tah kitu oge gancang mulang deui bari hasil nyugemakeun. Dilaksanakeun kalayan nu sahade-hadena ieu tugas ti kaulanya. Ujuk sumangat kaula nun. Winata sing abdi kaula nun Gusti. Andika hartina mah jaga ieu karaton. Bising aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata bising aya galaga kancan. Andika ulah cicingeun, andika ulah cileureun. Andika ngilu tanggung jawab ngajaga keamanan di negara. Lantaran Patih Kunjaya keur diutus nyaeta ngalakuya jeung monyet. Lumatak oge Andika aya di negara, bising aya naon-naon. Ujuk sumanga Gusti. Kang jisim abdi sanaos di Pripati Poncot ketiga siap sayagi Kang Gusti. Pon kitu deui komo ieu mung saukur dipiwarang di nagara. Pikeun ngajagi bilih aya siku si bulu-bulu mau ngamuk gajah mata aya galagah kancan. Upami aya nu kieu bagianna jisim abdi kaula Gusti. Gusti malingi-lingi we. Nu kitu mah bagianna abdi nu ngarengsekeunana kaula. Oh, syukur kaula teh ngarasa bagja. Atuh kaki Patih Kunjaya bragera miang ayeuna kene mengpeung waktuna keur hade. Sumangat kaula nun. Sabada pamitan Kangjeng Raja sinareng Nyimas Prameswari, Nyiwas Nawang Asih bral bae
atuh Kipati Kunjaya harita teh ini kaeta ka petempatanana prajurit maksudna marek ngeprak para prajurit aya kurang leuwih 5an mah meureun rek dibawa pikeun neangan kuya jeung monyet. Atuh para mitra sadaya Kipati Kunjaya kaluar ti kaputren nyamperkeun kuda geus kitu atuh hateu loba catur manehna marentahkeun para prajurit geus siap siaga da babari atuh cenah marentahkeun kitu mah geus marake kuda sewang-sewangan geragahna keur prajurit lir ibarat rek ka medan perang we cenah rek ngarurug musuh kitu kaayaanana atuh Pati Kunjaya dina nggoning rek neangan sakadang kuya jeung sakadang monyet. Para mitra anu mulia sabada pamitan mah kau Kanjeng Raja sinareng Nyimas Prameswari Nawang Asi beral Pati Kunjaya harita teh sareng praprajurita ini nyamper kuda anu geus aya di tempatna geus kitu mah beretak kuda ditegarkeun dituturkeun ku 5 urang prajurit masing-masing tarumpa kuda. Atuh dina waktungan sakedet netra dina waktungan sakedeung oge duanana geus jauh ninggalkeun nagara. Kanjeng Raja sinareng Nyimas Prameswari Dewi Nawang Asi masih keneh araya atuh harita teh dilebet kaputren sanaos Kipati Kunjaya sareng Kipati Binata parantos lami ngantunkeun kaputren. Atuh oge sabada lami pating hareneng kadangu ku Nyimas Dewi Nawang Asi sasauranana lirih naker Kakang Prabu kumaha Nyimas aya naon Nyimas. Nah kinten-kinten baris hasil atanapi moalnya pegawean atuh Ki Kunjaya teh Kakang Prabu. Nyimas Prameswari Dewi Amayang Asi atuh lamun naha bangun anu ngarasa cangcaya ari Kangjeng Raja atuh Prabu Rangga Pandika ngagelenyu imut barang ngadangu kana kedalisanan janten garwa lajeng anjeunna ngawalar. Ari nugelis piraku deui we teu hasil. Panduanana ge lain jalma samania. Boki Winata nya kitu deui Rai Kunjaya. Sarua laluhur ilmu panemuna jembar panalarnya Nyimas. Janten teu kedah ngaraos cangcaya, teu kedah ngaraos salempang, sieun teu hasil Nyimas. Nanging apan leuweung bungur teh kalabat leuweung bungur sakitu atuh walungan Cisane anu ngamuara sareng walunganna Cilengkrang teh kasebat teh geuman Kakang. Malah leuweung bungur teh kasebatna ge leuweung Ganggong siwa gonggong panonoban bangsa dedemat dedemi. Atuh nya kitu deui cenah walungan Cisane pan sakitu sangetna Kakang. Jarang langka jalmi nu ngalanto kadinya. Lamun anu ngalanto kadinya matos tangtos we meureun. Atuh ngabaris dipaehan ku bangsa dedemat dedem. Ku jalan disingsieunan teh, ku jalan itu teh jeung ieu teh. Malah bisa wae diseureun ku bangsa seung-seuredan. Sato berhala anu kacida pisan mata ke matihna pang-pangna malamun dipacok melantaran eta atuh ngandung racun anu nepikeun ka jalmi nu dipacokna palastra sapada harita Kakang. Da ieu nu janten salempang kangge Rai nyaeta ku berangkatna Patih Kunjaya pikeun neangan eta monyet sareng kuya teh Kakang. Tah kitu nu magi oge jantenna reuasna mah bilih aya naon-naon babakuna mah. Nyimas Dewi Nawang Asih bangun anu palai uninga kana pamadegan Kangjeng Raja. Kalayan tenangna keur Kangjeng Raja sasauran deui bari harita teh panangana ngusapana bangun anu deudeuh karana rambut Nyimas Dewi Nawang Asih.
kunaon kumaha sanajan kumaha kakang tetep percaya kana kamampuan maranehanana. Najan kumaha kakang ngarasa yakin yen pagawean maranehna teh baris ngadatangkeun hasil anu mucep kieu Nyimas. Kunalangsa atuh meureun kiamat hate abdi upami teu tiasa tinekanan sapaneja teu kahontal nu jadi pangharepan abdi teh. Muhun kakang mengira reuwas ceuk emutan teh kitu. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Satadina mah para wargi sadaya hoyong teras we sasarengan nanging banget ka kuciwana manahna barangnya Kangjeng Raja nyebatkeun bade ngantunkeun. Bade angkat ka mana kaula nuhun kakang? Ya ku ayana papati ninggalkeun nagara. Teu perlu aya panalingaan anu mandiri. Kakang ku kituna hiji kewajiban kakang minangka papayung negara. Atuh mereka pok ngaroris kana keamanan negara Nyimas. Ku kituna wayahna dikantun heula sakedap alami atuh. Kangjeng Raja keukeuh bae bade angkat sigana tetos teu tiasa dihalang-halang deui. Kumaha upami rai ngiring atuh kaula nuhun kakang? Ulah Nyimas sae ge di dieu we bari ngantosan daratangna Kipati. Kalayan kakang ge moalami yakin baris tepang deui ka dieu. Nyata kakang bade miyos. Kangjeng Raja harita keneh para mitra parantos ngadeg. Munga pananganana masih keneh dipuntangan ku Nyimas Dewi Nawang Asih. Bangun anu haroream mereka paangang, bingung sedih bade patebi. Sanajan nyebatkeun bade sakedap, nanging ngadak-ngadak asa tugenah kangge Nyimas Dewi Nawang Asih. Ku ayana atuh bade dikantunkeun ku janten caroge. Kangjeng Raja henteu bendu dipuntangan ku janten garwa. Nu aya mah anjeunna sasauran lirih naker baru semu anu unggah ngabebenjokeun. Wayahna heula Nyimas dikantun heula ku kakang. Sing percanten da kakang ge moal lami ieu. Saras moal lami kitu kaula nun kakang. Nyimas Dewi Nawang Asih bangun anu semu ogoan. Kangjeng Raja manggut bari pokna. Leres Nyimas sing percanten we ka kakang. Nyamanga atuh kakang nananging. Kumaha kitu Nyimas? Upami parantos beres mah kaprayogianana mugia. Atuh kakang engal-engal ka dieu deui margi rai. Alim patebi ngalami-lami sinareng kakang teh kaula nuhun. Pokona mah sing percaya kakang baris gagancangan ka dieu. Nya upama parantos beres mah nu dilereskeun anakku kakang. Kantos atuh kakang teh moal ka mananya ngampi. Janten tah kitu bae. Pokona mah jadi kakang ayeuna mah percanten kakang baris gagancangan ka dieu. Ya upami parantos beres mah nu dilereskeun anakku kakang ge
Yo apa mitos beres mah ngajaga atanapi nalingakeun kaayaan di negara. Hatur nuhun satu acana ge Kakang. Lajeng para mitra ngadeg celengok atuh kana damis Kangjeng Raja. Di harita teh para mitra sadaya tanda geugeut. Kade ulah lali nya Kakang. Mangga Nyai Mas dikantun heula ku Kakangnya. Pandanganana anu nyenyepeng kana pigelang panangan Kangjeng Raja dilesotkeun ku Nyi Mas Dewi Nawang Asih. Bari semua anu leuleus para mitra lungse taya tangan pangawasa. Lajeng Kangjeng Raja lumampah kaluar ti lebet kaputren ngantunkeun Nyi Mas Dewi Nawang Asih. Hari Nyi Mas Dewi Nawang Asih sabada nutupkeun panto kaputren teh. Atuh geus calik deui nyalira bari nyarane kana tembok kanana. Sakedapan mah para wargi anu mulia teu nyarios naon-naon. Nu aya mah lamunana kumalayang ka mana meuni. Nyawang-nyawang kanu kajanten anu baris datang. Malah mah sababaraha atuh saterusna mah dina lelembutanana ngagerentes kieu. Moga-moga wae si Kunjaya tehnya bisa hasil newak si Kuya jeung si monyet nu aya di leuweung ngebungur teh jeung Kuya nu aya di walungan Cisane. Pokona mah sugema ngameureunan pikeun aing teh lamun kajadian model kitu nyaan sugema pisan meureun aing teh lah. Pokona mah sugema we. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Pang-pang nama para wargi nyawang kana kajadian engke upama eta 21 teh geus aya di payuneunana. Sigana Kakang Ratu mahnya tos lalieun deui meureun kana kajadian ti heula ku ayana eta 21 teh nu dipikeun. Nya eta dipikeun ku Ki Winata. Ayeuna baris bisa dipaehan ku aing. Sanyana mah karaton oge kuduna mah pokona mah dipaehan ngan aing meureun menang beja tirahayat cenah mah Ki Winata karunyangeun ka eta sato. Nah mata kenaon ku si Winata teh ukur dipikeun. Nya ayeuna mah geus nyaho yakin baris jadi bangke eta mayit teh kitu. Nya eta harita teh atuh Nawang Asih tuluy nyarita. Aing percaya aing percaya kana kamapuhan si Kunjaya. Manehna ge apaan geus masagi dina pangarti geus kasipuh ku ilmu pangaweruh. Lain atuh jawara anyar-anyar manehna oge heueuh. Si Kunjaya teh atuh ilmu panampuna maneh lain bantrak-bantrakeun. Ayeuna manehna si Kunjaya sugan we atuh bisa ngungkulan sangkan eta 21 teh beunang deui. Tungtung nama Suraseri para mitra sorangan anu geulis teh Nyi Mas Dewi Nawang Asih. Barina oge kituna teh anjeunna pohara yakina kana kaayaan Ki Kunjaya. Lantaran lamun cita-cita Pati Kunjaya teu laksana akibatna rambat kamale pang-pang nama kadirina sorangan. Geus pasti we meureun Kangjeng Raja teh bendu. Saterusna para wargi sadaya. Sanajan kumaha tetep atuh manehna hayang nganiaya hayang nelaran lasan pati ka Dendra Santiaji sareng ka Nyi Mas Larasati. Harita para wargi sadaya anu ku kiwari mah tos janten sato nyatana monyet jeung kuya wayana beja anu katarima sabagian rahayat saatuh nagara cenah mah eta
Sato ayeuna masih kene hirup ngalantaran ke Nyimas Nawang Asih ngidem perasaan dendamna. Kalayan tetep palaing ngala nyawana mateni perasaanana kulantaran dendam tea. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya tunda heula kaya Nyimas Nawang Asih nuju nyali rabae. Di lebet kaputren baringan tosan sumping deui Kangjeng Raja. Sinareng daratang deui nyata Patih Kunjaya jeung para prajuritna. Kacarioskeun Kangjeng Raja harita teh para wargi sadaya. Samiangna ti kaputren teh nyaeta Patih Kunjaya nu geus indit kaleuweung gumul. Manehanana atuh turuy ninggalkeun kaputren, tetela henteu ngabujeng ka tempat sanesna keur ngaroris keamanan nagara, luyu sareng anu tadi didugikeun kanu janten garwa Nyimas Nawang Asih. Nanging ieu mah panjara beusi nu aya di dinya nu ngahaja didatangan ku anjeunna. Atuh barang dugi ka eta tempat kasampak aya 2 urang prajurit. Manehanana sakembaran anu ngajaga panjara teh katelah Ki Sukra jeung Ki Sakri. Atuh duanana ge lajeng we nyaraketan ka Kangjeng Raja anu ngadeg rada anggang ti panto panjara. Duanana harita teh babarengan nyembah hormatna keur ka Kangjeng Raja baripokna nyarita.